buruan turun. Arek naon tuh mana ngeureun keun aing? Duh, aing teh ngejual sepeda nu adi aing nya daripada goler-goler ku aing dijual we ka maneh. Nu balik di mana? Rek jual sabaraha gitu? Hayang 100 aing mah. Mahal-mahal teuing 100. Sepeda budak mah moal aya 2 kilo acan. Pan aing butuhna ge 100.000 jang apel. Kehe di sia siga nu boga awewe wae. Geus 50.000 we. Oh tuh barangna di ditu tuh deket Imam Mang. Emang pesen heeh. Duitna aing ayeuna. Bae 50. Baik. Ya. Yai. Mang. Dina pejana butuh lori. Butuh maneh boga itu. Aya urang meunang tuh, alus keneh jaba. Mana bawa we heula ka dieu rorina gitu aya alus keneh mah. Heug sanaon hargana? Kahayang urang mah 250. Beri alus keneh lorina ge. Kehe rori tina rongsok mahal-mahal teuing. Geus ayeuna mah nempo heula we barangna bawa ka dieu. Heuh atuh siap tungguan kedeung. Yo, Mang ieu yo lorina yo, alus keneh. Hela euy. Ieu mah aing ori asa wau euy mah. Nang meuli. Jika no alo aing mah deuleuan aing teh. Mana meuli ti mana ke? Ti si Ocim. Lah, ieu mah rori nu alo aing bebas ya mah. Lain Mang aing nang ngaduitan Mang.